kayak hiji raja nyana resepna nembak kalau jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artinya khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat kana khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu hormat tetep khair jadi jangan ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir aduh nyana nanya ke penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ya digegel khair tetap raja khair dibalik ieu pasti aya hikmah tetap khair sia penasehat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ke rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetap kajian kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kebeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cek Baduy ieu horeganan ieu mangsa aing mau tidak mau tewa cek raja ieu mun ditewa kieu kumaha ieu nyaon teu raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajian ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis geus dipandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun di deuleu heula barang di deuleu cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ye dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih tamin khair bener khair ya gajan kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ka kerajaan mana penasehat aing keluarkeun kok keluarkeun aman begitu keluarkeun kunaon ieu diamankeun ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khair baheula keur cinggir bapa digegel orai cek maneh khair karasa ku ari ku bapa gitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah apa bapak bantu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khair ternyata eta penasehat ge meluk bae khair kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heuh nya heuh ya ge khair